anakmu tasibun. Hari kuring eta jang karena Allah. Qala ngucap mu'tadon. Waman wallata al-hisbata. Waman yerita jama wallata eta ngawasakeun ieu man ka anjeun al-hisbata kana hisbah. Kultu ngucap kuring allazi nyata zat wallata anu ngawasakeun ilabi ka anjeun al-imamata kana jadi imam. Walani ngawasakeun ilabi ka kuring al-hisbata kana hisbah. Ya ana aminin. Oh. Qala adau Abu Husain murid ya. Qala anu Abu Husain. Patropo tuluy nungkulkeun sirah ieu muqtadon ilal ardi kana bumi. Saatan ieu waktu. Tumaropa tuluy nyingkatkeun ieu muqtadon rosau kana sirana muqtadon ilaya ka kuring wa kana muqtadon. Man ladzi hamalaka ala ma sanata. Marinawan allazi eta perkara hamalakan ngajurung ieu ladzi ka anjeun alama kana perkara sana kana migal anjeun. Pakultu tulingan kuring. Sapakotun minni alaika. Hari anu ngajurung ka kuring. Sapakotun eta mikawalas alai minni ti kuring alaika ka anjeun. Iz basattu karena mederkeun kuring jadi kana dengan kuring ila sirti makruhin kana bersihna perkara dipikangewaan ka anjeun. Karena bersihna perkara dipikangewaan ka anjeun. Papa sortu dulu lalawara kuring anu tina sirti makruh. Kala ngucap Abu Husain. Tak rokok tuluy nungkulkeun sirah ieu muqtadon. Mupakiran bari mikir-mikir fi kalami dina ucapan kuring omongan kuring. Kumaropa tuluy nyingkatkeun ieu muqtadon rosau kana sirahna muqtadon ilaya ka kuring wa qala ucap muqtadon. Kaya tak kumaha tuh itu ngalamatkeun anjeun hadad dan wahida. Karena ieu wadah anu sahiji min jumlah tidanan tina jumlah pirang wadah. Tak kuat tuluy ngucap kuring. Kita polusi eta tetep dina nyalamatkeun ieu hadad dan wahida. Ilatun ari elat biru anu bakal ngabedakeun kuring. Biasa elat amiran paminin. Din adina lamun dina ieu amiran. Pakon tak muqtadon. Hati kudu ngadatangkeun anjeun. Khabirni. Namun khobaroni asing. Hati kudu ngadatangkeun anjeun. Khabirni kudu ngabedakeun anjeun ka kuring. Pakutu kudu ngucap kuring. Ya amanin. Ini saya tuna kuring akbatu eta madap kuring ala danani kana pirang-pirang wadah. Madap kedatang. Akbatu eta madap kuring ala danani kana pirang-pirang wadah. Dimutolabati hati kalawan panyu priti dat anu hak subhana li kapuring. Tanita tidakna li kapuring. Didalika kana itu kasrudanan. Wagomaro jengalindih ala wagomaro jengalindih qabikan hati kuring. Naon syahidul ijlali. Wagomaro jengalindih qadi kana hati kuring naon syahidul ijlali. Ningali kana keagungan li hati kaungan datang hak. Wa khauful mutalabati jeung sieun disupih dituntut. Pagobatul leungit naon haibatul khalqi sieun ku makhluk anu ti kuring. Pakdam tu tuluy maju kuring alaiha kana ieu danan bihazihil hali kalawan ieu tingkah. Ila ansirtu nepi kayan jadi kuring ila hadad dan eta kana ibadah. Pas arah tuluy ngarasa naon nafsi hate kuring tibron kana takabur ala anni. Pas arah tuluy ngarasa naon nafsi hate kuring tibron kana takabur ala anni. Karena saya tuna kuring akdam tu eta maju kuring alami cerita tak antar anjeun. Pamana tu tuluy nyegah kuring. Walau akdam tu dalam maju kuring alahi kana hazan dan dia hal awalik kana tingkah Allah wakanas jeung kabuktian mil al ardi tak sapinu nabumi naon dan nun pirang-pirang wadah lakasatwa taekeun bolahkeun kuring kana dan nun walam ubali jeung sumeruli kuring pakola tingkah muqtadadu
Ingat kudu ini anjeun. Takon aslahna ta itu ngalepaskeun kuring nyadata kalengan anjeun. Guayir kudu ngarobah anjeun na kana perkara abam kana mikaresep anjeun antu guayirahu. Guayir kudu ngarobah anjeun na kana perkara abam kana mikaresep anjeun antu guayirahu kana yen ngarobah anjeun kana na. Minamun kare bukti namun kare. Kitabu adabil ma'isyati. Ari kitab eta buat melaksanakeun pirang-pirang adab sakrama kehidupan wa halakin nubuwati jeung pirang-pirang akhlak kanabian. Wa huwa jeung ari kitabu adabil ma'isyah. Alkitabul asiru eta kitab anu ka-10 min rubi adati tina saparapatna pirang-pirang adat min kutubi iya ulumuddin tina pirang-pirang kitab iya ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tapawan Allah allazi anu khalaqa madama ilazi kullasyai'in kana saban-saban perkara pasana tuluy ngaluskeun ilazi khalqahu pasana tuluy ngaluskeun ieu tadi khalqahu kana ngadamana ieu watartibahunya khalqahu kana ngadamana ieu kullu syai' watartibahu jeung kana nartibna kullu syai' wa adaba jeung muruktatna sarama ieu lazi nabiyahu kana nabina lazi Muhammadan tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu pasana tuluy ngaluskeun ieu lazi ta'dibahu kana muruktatna sarama kana biyahu wa zaka jeung ngabersihkeun ieu lazi awsofau kana pirang-pirang sifatna nabiyahu wa akhlaqahu jeung kana pirang-pirang akhlakna nabiyahu summa taqallahu tuluy ngajadikeun ieu lazi kana nabiyahu sopiyahu kana pilihan ieu lazi wa habibahu jeung kana kakasihna ieu lazi wa wafaqa jeung matian taufik ieu lazi lil iktidai kana turut bihi kana biyahu man kajalme aroda anu ngersahkeun ieu lazi tahzibau kana ngabersihkeun ka men wa haroma jeung halangan ieu lazi jeung halangan ieu lazi anit takhalluqi tina gawe budi pekerti jalaki ku pirang-pirang akhlakna nabiyahu man kajama aroda anu ngersahkeun ieu lazi atawa ngamaksud ieu lazi tahyibahu kana ngarugikeun ka man wa sholat jeung muga maparomat salusi Allah ala sina ka Gusti urang rea Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad sayyidil mursalina anu jadi gustina anu diutus kabeh wa alali jeung muga ka kulawarina Muhammad at-tayyibina anu alus kabeh at-tahirina anu bersih kabeh wassalamu jeung muga maparenan kasalamatan ya Allah kafiron kalawan kasalamatan obat amma ba'du fa inna adaban lubairi tasaytuna pirang-pirang adab tata krama pirang-pirang zahir anu tabadan inwanu adabi wa bawatini eta cirina pirang-pirang adab tata krama pirang-pirang hate wa harokati jawarihi diatapkeun kana adab dan zawahiri nah imah jama'na salib wa harokati jawarihi jeung saytuna pirang-pirang usikna pirang-pirang anggota samawatu khawatiri eta pirang-pirang buahna pirang-pirang sarapan hate wal a'mala jeung saytuna pirang-pirang amal natijatu alati eta buahna pirang-pirang akhlak wal adaba jeung saytuna pirang-pirang adab tata krama roshul ma'arifi eta remes pirang-pirang kanyaho wasaro-iro qulubi iya magori sua asali wasaro-iro qulubi jeung saytuna wa anna saro-iro qulubi asaro ira qulubi jeung saytuna pirang-pirang asana pirang-pirang hate iya eta saro ira qulub magori su akmali eta tempat eta pirang-pirang tempat melaksana pirang-pirang pagawean wa manabi'uha jeung pirang-pirang sumberanana iya afsal wa anwaros saro iri jeung saytuna
wa anwaros sairo-iri jeung saestuna pirang-pirang sahayana pirang-pirang hate iya etari asror alati eta perkara asruku anu moncorong yalati ala zawahiri kana pirang-pirang zahir patu zayyinuha tuluy mapaesan iya anwarus saroirha kana zawahir watu jalliha jeung mertelakeun ieu saroirha kana zawahir watu badilu jeung ngagantikeun ieu anwarus saroir al mahasina kana pirang-pirang perkang alus makariha kana pirang-pirang oditi wahir zawahir wa masawiha jeung pirang-pirang kagorengan tan gorengan yang pirang-pirang kawanan zawahir. Paman jeung saja maklam yahsa anu teu husu tetunduk naon qabuatan aman lam tahsa pama husu naon jaru pirang-pirang anggota aman. Paman jeung saja maklam yakun anu teu kabuktian naon sonruhu hate aman. Miskatal anwari eta bak senterne pirang-pirang cahaya al-ilahiyah masa pangeran lam yapid pada yapid lam yapid sama lober ala dohiri kana dohir nakmen naon jamalu adabi halusna pirang-pirang adab tata krama an-nabawiyah masa nabi walakon kuntu yakin estu bukti kuring azam tu etangan dan kuring azam penegak kuring an akhtima kana yen nungtungan kuring rubah adati kana saparapatna pirang-pirang adat min haza kitab di kitab nungtungan di kitabin ku kitab jami'in anu ngumpulkeun li adabi ma'isyati li Allah ya suko supaya tepayah ala tolibiha kaja ma'aliangan kana i adabi ma'isyah naon istirajua ngaluarkeun kana i adabi ma'isyah min jami hadhihi kutubi pinasakala ieu pirang-pirang kitab. Tumaro ayat tu tuluy ningali kuring kula kitabin kana saban-saban kitab min rubi adati tina saparapatna pirang-pirang adat qad ata estu ngadatangkeun ieu kullu kitab ala jumlatin kana sajumlahan mina adabi tina pirang-pirang adat pakamai. Pastaqatu atuh ngitung-ngitung berat euy ngarekan berat euy takriroha kana ngabulak-balik na ieu adab wa i'adataha jeung ngabalikan ieu adab fa inna talaba i'adati karena nyupri ngabalikan eta ngabalikan sakilun eta berat wa nufusu jari pirang-pirang hate majbulatun eta dibatekeun ala muadati karena asana mangamusuhnya maksudna mangitangewat majbulatun eta dibatekeun ala muadati kana mitangewa kana pirang-pirang dibulak-balik pada ngamusuh mah kana ngamusuh kana pirang dibulak-balik kana mitangewa kana pirang dibulak-balik paro ayat tu tuluy ningali kuring an aktasiro kana yen ngalap cukup kuring min hazat kitab dikini kitab ala zikri ada di Rasulullah SAW kana nyaritakeun pirang-pirang adab pasrama Rasulullah SAW wa ahlakihi jeung pirang-pirang ahlakna Rasul al-ma'surat yaitu kieu anu ti Rasul bil isnadi kalal make isnad an aftasiru fi hadza kitabi ala zikri dan wa alati an Fa'us ridaha ya tab aftasiru tuluy nuluy-nuluykeun kuring hakana ieu adab Rasul majmu'atan berkumpulkeun paslan sapasa mahzufata al-sanwi tolong dipikeun pirang-pirang sanadnya liyajtamika supaya narima kumpul fihi dina hadzal kitab ma'a jami'a adabi sarta
sakabehna pirang-pirang adam dan takrame naon tadi dua iman nganyar iman wa ta'siduhu jeung nguatana iman bi musyahadati alaki kuningali kana pirang-pirang ahlakna Kanjeng Nabi al-karimat yang mulia alati anu syuhida ditingali naon ahaduha ala qati bi annahu alati anu syahidah ini alati anu syahidah nyaksian naon ahaduha hiji-hiji lati tapi teh akhlak ala qati netepan kana pasti nyaksian bi anu kana satuna Kanjeng Nabi aqamu khalqillahi eta pangleuwih muaya na makhlukna Allah taala wa alahum jeung pangleuwih luhurna ieu khalqil sabena rutbatan martabatna wa ajalluhum jeung pangleuwih agungna ieu khalqil sabeh naonana qadron pangkatna pakaipa majmu'ah pakaipa atau eta komo majmu'ah ari perkumaya akhlaqihi summa udipu tuluy ngumpulkeun kuring la zikri alati kana nyaresakeun pirang-pirang lakna Kanjeng Nabi zikro hilqatihi kana nyaritakeun kajadian salirahna kajadian awakna Kanjeng Nabi mau diputuling ngumpulkeun kuring ila zikri alati kana nyaritakeun pirang-pirang Kanjeng Nabi zikro hilqati kana ngajak kana nyaritakeun kajadian awakna Kanjeng Nabi summa zikro mukjizati tuling nyaritakeun pirang-pirang mukjizatna Kanjeng Nabi alati anu sohat sahih ya kalau mertelakeun lati mukjizat naon al ayatu naon al pirang-pirang liyakuna supaya pembuktian naon dari kaitu zikro mukjizat muridan eta mertelakeun an masarini alati tina pirang-pirang alat mulia wasyami simatun siami wasyami jeung pirang-pirang watak wa muntazi'an mu'riban jeung anu nyabut nyokoteng jeung anu nyabut an azannya jahilina tina pirang-pirang selikna jama anu inkar kabeh linubuwati kana jadina Kanjeng Nabi somami nyabut somami kana foreksna jaman foreks wallahu ta'ala wali taufiqi et ngawasan kana taufik li ikilai kana turut bisayyidil mursalina kaguskeun tu sabeh turut di alatina pirang-pirang ahlak wal ahwali wasairi ma'alimi dini jeung sasesana pirang-pirang ciri agama Ainau karena saya tuna Allah dalilul mutahayyirina eta anu dukeun kajal bingung kabeh pemujibu dakwati mudtarina jeung anu nyumbananan kana doana jalan banget putus kabeh wa nadzkur jeung kuring nyaritakeun kuring fi dina ieu kitabu adabil maisah awalan dina kawitanana nyaritakeun bayana tak dibillahi ta'ala kana mertalakeun ngumruk tata kraman Allah taala ieu ka Kanjeng Nabi bil Qur'ani ku Qur'an summa bayana jawami'at tuluy mertalakeun pirang-pirang kalimah anu ngumpulkeun tuluy mertalakeun pirang-pirang kalimah anu ngumpulkeun min mahasini ahlaki tina pirang-pirang kalusan pirang-pirang Kanjeng Nabi summa bayana jumlatin
tuli martalakeun sejumlah min adabi tina pirang-pirang adab kana kanjeng Nabi walaki jeung pirang-pirang alak kanjeng Nabi summa bayana kalami tuli martalakeun sariwasana kanjeng Nabi wa bauki jeung cerita kanjeng Nabi summa bayana alaki tuli martalakeun pirang-pirang alak kanjeng Nabi wa nabi jeung pirang-pirang adab kanjeng Nabi kami kadaharan summa bayana alaki tuli martalakeun pirang-pirang alak kanjeng Nabi wa nabi jeung pirang-pirang adab kanjeng Nabi silibasna pakaian summa bayana atri tuli martalakeun ngahampuran kanjeng Nabi ma'qudrati sarta kawasa malas summa bayana yildo ihi tuluy martalakeun summa bayana yildo ihi tuluy martalakeun ngamarekeun kanjeng Nabi amadna perkara kana pembuktian kanjeng Nabi ya kau eta mikang awak kanjeng Nabi summa bayana sakawati tuluy martalakeun bageurna kanjeng Nabi wajuri jeung tegasna bageurna kanjeng Nabi summa bayana sajati tuluy martalakeun berani na kanjeng Nabi atana pikadegan kanjeng Nabi wabasi jeung kakuatan kanjeng Nabi summa bayana tawadu tuluy martalakeun tawadu na kanjeng Nabi summa bayana surati tuluy martalakeun rupa na kanjeng Nabi wakil pati jeung kajadian salira na kanjeng Nabi summa bayana jawami mukjizati tuluy martalakeun pirang-pirang ngumpulkeun kana pirang-pirang mukjizat na kanjeng Nabi wayati jeung pirang-pirang cirina asna pitandana jeung pirang-pirang cirina kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam